Assalamualaikum, wilujeng enjing, wilujeng sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Orang diajar bahasa Sunda sasarengan. Satacan dikawitan, sumangga kusim kuring dipaparin waktu pikeun mencet tombol subscribe. Kangge hidup kelas 8, kangge daftar hadir tong hilap tuliskeun dina kolom komentar, tuliskeun jenenganana oge sareng kelasna. Kangge materi minggu ayeuna masih ngeunaan biantara. Tapi ayeuna mah urang ngabahas ngeunaan padika biantara atawa dina bahasa Indonesia nama aturan berpidato. Aya sawatara hal anu kedah diperhatoskeun. Anu kahiji nyaeta sora. Sorana kudu bedas atawa tarik sangkan ka kuping ku balarea anu aya di dinya sarta kedah bentes deui dina ngedalkeun kekecapanana. Upami dina bahasa Indonesia nama artikulasina kedah jelas. Anu kadua nyaeta lentong. Lentongna kedah merenah. Sakumaha ilaharna lentong bahasa Sunda. Tong dugi ka kajadian biantara bahasa Sunda tapi lentongna ngangge lentong bahasa Indonesia. Teras salajengna nyaeta wirahma. Wirahma teh patalina jeung ancak gancangna sarta tarik halona sora dina nyarita. Ulah anca teuing tepi ka ngayayay sarta ulah gancang teuing saperti anu rusuh. Sorana kedah diatur mana anu pas tarik, lebah mana kudu tarik, lebah mana kedah halon. Anu kaopat nyaeta nada. Nada aya patalina jeung eusi anu dina biantarana. Upama eusina pikasediheun, tangtu kudu dikedalkeun di barung ku rasa anu sedih. Teu deui upama dina lebah pikabungaheun. Kudu dikedalkeun ku rasa anu gembira. Anu salajengna nyaeta paroman. Paroman atawa pasemon biantara oge kudu diluyukeun jeung eusi dina biantarana. Anu terakhir nyaeta pasang peta. Pasang peta dina biantara teu kedah kaleulewihi. Aya sababaraha teknik biantara anu kedah ku urang apal. Anu kahiji nyaeta teknik maca. Upami teknik maca mah dina biantarana mung sakur nuturkeun anu aya dina teks. Teras anu kadua aya teknik maca gurat badag atawa garis besar. Upama dina pelajaran bahasa Indonesia mah ieu teh disebatna teknik ekstemporan. Janten nyatetkeun gurat-gurat badag eusi dina biantarana. Anu katilu nyaeta teknik nalar atawa dihapal. Upama ieu mah teknik anu henteu ngagunakeun teks atawa teu ngagunakeun naskah. Sana upami dina bahasa Indonesia mah ieu teh disebatna teknik impromptu atawa dadakan. Sakitu materi minggu ayeuna ngeunaan padika biantara. Tepang deui minggu payun, sim kuring undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.